pinuhun karena rupihal pembagi kalayan ujung sumbangga ngahaturkeun sembah sungkem ku hujung panjenengan ya diterima puja stuti hidup Gatot Kaca ngan eyang teh menta dimaklum hidup jauh di jugjug anggang di teang ti Bogor ka Cidaun teh geuningan teu disuguhan naon ngan saukur aya cai we ting jalajar jeung ieu daun bilih ieu mah bilih hidup pundung menta hampura eyang dina dangat ayeuna menta dimaklum anu bawi eyang kumaha anu mawi kamari putra keur ngaji ka daerah Garut mah eyang kumaha nya dina meja teh nembrak eyang nembrak naon aya cau eyang aya naon deui aya kue ali aya dodol aya bakaka dibawa eta teh dibawa ari ieu saha meni rowas wing Purung deh mangga kuatan mereka puluh aja maafun kena sudah wingker purung mari pasti teh aya mudah-mudahan sing solehah amin sing pinter sing ageng milikna amin ya robbal ku jadi poho we teh menaon nak Batara naon dia teh saha Abiasa Arjuna jeung Gatot Kaca lamun suara Semar beda deh Semar mana ada ngabrowek ieu Semar aya kumaha euy ieu ulah tiasa kumpul ngariung jeung orang Cidaun di dieu mudah-mudahan sing tambih-tambih kaberkahan amin gitu Semar eta geus Semar saha kan si cepot mah mahal kudu aya nu nyawer heula sia eta lamun aya nu nyawer kakara keluar suara si cepot ieu mah pernah Kang lalakon tingali dina YouTube kantos saya disawer gara-gara keur ngaji di daerah ujung Kulon Taman Jaya ujungna Banten harita cekuring teh lamun hayang keluar suara si cepot sawer heula eta mah aya jamaah nu ngajleng tuing disawer nah di mau hiji acana ieu mah baroga lungit sugan oh corona kawarkeun suara si cepot saleutik we ieu mah aduh kalalager sadayana cager alhamdulillah deuleu euy Bang Pot bisa panggil jeung orang naon ieu teh euy oh Cigempol mugia riungan urang sadayana sing tambih-tambih kabarokahan amin ieu teh dina raraga haolan deuleu euy Mang Epot teh bagja nama tinimbang di imah aing eueuh bagawean mendingan ka dieu puguh aya bawaeun euy mangganing ningali nagara ayeuna teh geus aut-autan nagara teh asa harengheng ku dedengean pajejeut kudu deuleuan deuleu euy sagala rupa nararaek lauk pauk naik sayur mayur naik ngan susu we nu turun mah eta mah bagi kola teh bagi turun belegungna teh segala rupa nararaek deuleu euy kiwari udud deuleu euy udud ge naik banyak panitia kumere 2 bungkus aing udud teh oh mahal meureunna malah harga kidalang ge bejana mah naik euy Soebul bet naik teh euy hatur nuhun da sadayana didoakeun nu haladir sing paranjang yuswana sing sarehat badana sing arageng milik rezekina amin aya budak teh aing hayang nanya Mang Pot euy ke budak coba ka dieu kasep ka dieu buru ku Mang Pot dibere duit engke sia teu pira ngajawab pertanyaan saeutik gocap hei mungon deuleu euy ayo kasep ka dieu hei ka dieu dah dibere eta ku Mang ayo ayo tadi teh dihaja-haja aya budak arek kuwi ngarap-ngarap eueuh sok saha nu bade moal meureunna nya saha bade ka dieu aeraeun meureunna Masih makasih ka dieu moal make suara si cepot moal ka dieu buru ka dieu sakedap hayong naros doang
ieu mah hayang nyaho umat Islam ayeuna ieu penerus urang teh jiga kumaha hayang nanya saeutik ayo baru ka dieu kasem ka dieu dibere oleh-oleh engke di Bogor jauh ka dieu kasem arek mana sugan tidak ka dieu mana bade aran buat yang serem banget uing suganya ini arambungan budak teh geus ya eta mah hiburan we saalitnya hiburan salit tuh geus jam 11 ece terus kan ieu teh tah geus ya ngadalang mah geus ya ieu umat Islam ayeuna geus ampil kaleungitan ciri kaislamanan tina budaya-budaya nangis teu bangga kana budaya urang resep nanti karena budaya-budaya barat mantak maaf Abah Asep Sunandar Sunalia almarhum seorang dalang maestro dalang terkenal waktu ngigelkeun Semar Badranaya ieu Semar kantos jaritakeun cek Semar tanda-tanda kehancuran alam dunia di mana panon poe geus bijil ti arah kulon lamun cek agama di mana panon poe geus bijil ti arah kulon eta tanda kiamat tapi cek Semar mah ya bahwa panon poe teh ayeuna detik ieu menit ieu panon poe teh geus bijil di arah kulon ayeuna teh tanda-tanda tereh hancurna ieu alam dunia percaya teh panon poe ayeuna bijil ti kulon cek Semar percaya teh ari isukan coba ge tingali tadi we tadi panon poe bijil ti kulon apa ti wetan ti kulon apa ti wetan ti wetan tapi cek Semar ayeuna panon poe teh geus bijil ti arah kulon tanda-tanda tereh hancurna ieu alam dunia. Kenapa Semar berbicara seperti itu? Karena Semar mah macana dengan bahasa falasifah ku bahasa filosofi yen panon poe teh simbol daripada simbol kehidupan ari kulon teh barat teh kulon kapasa ku urang ayeuna umat Islam kahirupanana geus kabarat-baratan leres geus kabarat-baratan mantap cek sepuh baheula geuninganan mi hape sisir jeung minyak kade kancloman leungeun mi hape pikir jeung niat kade kapangaruhan ku deungeun urang ayeuna teh geus kapangaruhan ku deungeun-deungeun ye urang umat Islam teh geus kapangaruhan ku budaya-budaya barat nya teu lalakina nya teu awewena dina pakaian tingali pakaian umat Islam ayeuna geus mengkhawatirkan ibu-ibu sarwana gadisna komo nini sarwana jenil nini makai celana legging gambar SpongeBob dulu kabayang nini eta ayah kang nini jenil ayah nini jenil cok datang ke salon kecantikan cok kurang merek naonnya nini datang ke salon kecantikan heh iya mah mau datang ke salon kecantikan bebeja mas ayah naon nih saya pengen kararanceng lagi nih kulit tukang salon kecantikan teh atuh nini geus kariput kitu mah moal bisa kararenceng deui di jiga nama nih di setrika ge moal bisa geus kusut moal bisa tapi kukuh si nini songge pokona mah kalandung nyaho nini mah yang kararenceng deui dibayar ku nini cenah ge baratus juta ge pentingan nini kararenceng deui akhirna mikir arek dibayar ratusan juta tungtungna manehna ngotak ha bisa nih bisa kararenceng deui bisa sok nini ngagoler goler ya sini dibutut kulit nanti handap kalau oh bener kan kararenceng deui ngan itu kulitan numpuk ka bendua kapalang di talian dibengket make karet cek sini teh ngendong alhamdulillah ya Allah cenah ge kararenceng deui ari ngendong reuas dina gadona aya jenggotan si orang teh bulu belihanap ka betot ka luhur udah cara rendiel ayeuna mah wewe ibu-ibu nanya gitu keneh make tiung tapi kahandap calana merek ayah begitu ayah lumana jelemana iya mah kumaha sing bener atuh aja isuk-isuk poe minggu kalatah make calana street lari pagi gublaga beli ini geus teu boga ka era padahal ngetak katenjuk mah genokna oh ini gak kapanggih jeung uing mah aya ka era mah apa ustaz reka mana euceuk mau lari pagi ustaz hari sia isuk-isuk sudah lompatan salaki hayang ngopi dilalaurakeun itu kan kata Pak Dokter juga biar jantungku sehat
Cenah teh aing tangkurak sia jantung sehat, jantung aing tegenah tolol. Nah jantung kitu. Oh, ada orang mapan maaf. Geus kapangaruhan. Naon nu mangaruhan maaf. Ini merupakan salah satu strategi besar Yahudi jeung Nasrani menghancurkan umat Islam. Di satu sisi kita diuntungkan adanya HP, akses gampang, informasi mudah, komunikasi gampang, tapi di hiji sisi dimanfaatkan untuk menghancurkan umat Islam secara perlahan. Sebab Yahudi jeung Nasrani menghancurkan umat Islam secara garis besar dengan dua metode. Yang pertama dengan Ghazwul Askari, anu kedua dengan Ghazwul Fikri. Ghazwul Askari contohnya di Palestina, nyaeta diserang umat Islam melalui tentara militernya, tapi ke Indonesia diserang dengan metode yang kedua, yaitu dengan Ghazwul Fikri, dengan inflasi pemikiran, diasupkan budaya-budayana, ditontonkan budaya-budaya maranehanana, akhirnya dicontoh ke umat Islam. Maka saeutik demi saeutik umat Islam geus hampir kalimitan ciri kaislamanana. Betul? Dina HP teh aya Facebook, aya Instagram, aya YouTube, aya TikTok. Nah YouTube ya, aya YouTube ya, aya. Maka kayak ketik saja di YouTube ya, Ki Dalang Muda atau Rapi Ustaz Dalang Muda, nanti muncul video saya. Jangan lupa like and share ya, and subrek. Heupan ayeuna mah tibalik tontonan malah jadi tuntunan malah jadi tontonan. Kiai ceramah, ustaz dakwah dianggapna tontonan. Tapi ninggang HP yang berbicara malah dijadikan tuntunan. Teu saeutik kapangaruhan ku tontonan anak-anak urang. Awewe na lalakina nya kitu gene. Awewe na ningali dina HP Ariel Tatum. Bohai sia teh. Seger nya sia teh. Ariel Tatum make rok seksi, baju seksi, rambutna dipirang. Ceuk pandangan jelema aya pantesna kan. Aya pantesna geulis, artis, loba duit terkenal. Iya mah orang Cigempol. Hayang jiga Ariel Tatum. Ripuh Siti. Make rok seksi, baju seksi, rambutna dibeureman, dikonengan, sakalian lajaan, jahean, cikuran, bobok ku sia. Leuheung ari geulis mah leuheung keur mah hideung, bebong, totol, monyong, jebleh, nong-nong, rorong jong eleh wani geuleuh amit-amit aing. Aya nu kitu aya. Heueuh ceu meureunna. Oh bisa pengaruhan urang ku budaya-budaya barat Kang. Mudah-mudahan di awewe nasi saroleh amin. Ya Rabbal, para pemuda nasi saroleh amin. Ieu mah kumaha kuring kadang-kadang sok hawatos ningali kaum pemuda ninggang tipe-ting teh hampir jadi rutinitas narongkrong di jalan dengan bangganya mudun sabatang di hareupna aya botol AO. Muni asa pangaingna teh mararabok. Masya Allah, iya generasi penerus bangsa jeung agama geus rusak pergaulanana. Sing areling euy kana sok mabok sing eling. Tobat. Keur mah dicaram ku agama ngarusak kana kasehatan der teh mararabok. Pancet tadi teh maaf ajal mah teu bebeja. Dicontohan geuning dina TV dina berita 8 orang pemuda mati setelah minum minuman keras. Ya Allah, kabayangnya kan dina kaayaan keur teu eling ka Allah, dina kaayaan keur mabok, keur maksiat, dicabut nyawana. Kabayang nu mabok pae. Nu mabok pae. Pan di alam kubur teh ye urang teh dihudangkeun deui Kang. Di alam kubur teh dihudangkeun deui kabayang nu mabok pae. Dihudangkeun di alam kubur, ari efek mabokna aya keneh meureun. Hari pas udang teh gusage sih gak ada. Hareulin kieu. Mana poe kieu teh euy. Datangkeun karnakir duaan saha eta duaannya teu wauh gini. Geus gemas malaikat munkar nakir geus saya ngadagor ka jelema mabok mah. Ditanya oge bedas. Man rabbuka? Saha pangeran anjeun? Galak-galak deui du anjing. Jadi ka malaikat. Dagor ku malaikat begitu koten reget geus reget beralus deui ditanya deui wa man nabiyuka saha nabi anjeun duh sahanya poho aing teu nyararao kana nabi-nabi mah ngan sakanyaho aing mah harita nabi teh aya ge anyar musodek
Rumah Nabi si Musodek. Tanya deui dagor malaikat, tanya deui. Wa man imamuka? Saha imam anjeun? Tah, jelema iman mah lamun ditanya imam teh pan, wa man imamuka? Siapa imammu? Al-Qur'anu imami, Qur'an imam kaula. Jelema mabok ditanya imam, ngahulang. Aduh sahanya. Pan aing mah tara ka mushola. Lohor deui saha? Asyar teu nyaho. Maghrib teu nyaho, pokona mah teu nyaho aing mah anjing. Nya dagor deui ku malaikat. Kebayangnya nomor rabok ya Allah, mudah-mudahan pemuda-pemudina sing saroleh-sarolehah amin sebagai penerus bangsa jeung agama, para pemuda sing aktif ke pengajian, sing aktif ke majelis taklim, aktif ke masjid, teruskeun perjuangan kolot-kolot urang ulah ieu mangan aki-aki deui, aki-aki deui ya Allah. Meuni karunya teh nu ngahudangkeun aki-aki, anu nakol bedug aki-aki, anu ajan manehna, anu komat manehna, anu jadi imam ge manehna keneh wae coy. Ari aki-aki ieu getol nama setengah opat geus datang ka masjid katambah ahli sunnah, manehna mah sorban teh tara katinggaleuan. Sorban dipake nepi we ka masjid dilieu teh tolol ieu mah BH geuningan euy. Bau salah nenjo urang. Anu balik deui ka imah nyokot sorban. Nepi ka jero masjid kokolotra kana mik jam 4. Ngahudangkeun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara-gara guga ayo nyapar rantos jam mending jam leungit tolol. Oh jam leungit aya nu nyolong. Bo manehna nu ngahudangkeun, manehna anu ajan, manehna anu komat, manehna anu jadi imam maklum geus kolot ka, geus pikun meureunnan aing imaman maca surat-surat Allah bajujut anggeus. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada abi lahabin wa tabbat yada iraha anggeusna geus. Bo karunya dek aki-aki mantap anu ngora ieu maraju ya. Komod santri maju kali-kali jadi imam. Da santri mah punten. Mana santri? Santri mah punya keistimewaan. Ai santri mah bisa memecahkan dua masalah dengan satu solusi. Eta santri ngaran. Santri mah pinter. Aya lalakon baheula. Ieu santri pernah muludan Kang. Muludan teh di lembur batur. Aya hiji santri, ieu santri teh milu muludan. Ai muludanana manehna di lembur batur bari naik ojek, naik motor sorangan. Ari beres muludan ieu santri menang besek, ieu besek teh digantungkeun dina motor, manehna balik maksud arek ka imah. Ari di tengah jalan ingat can salat isya tungtung namah markirkeun motorna di payunan mushola, besek digantungkeun dina motor manehna asup ka jero mushola maksud salat isya. Sholli fardhu isya'i. Allah, ingat kana besek balik dewe keluar. Udah sieun leungit. Lamun leungit cilaka. Bahaya arek laporan ka saha bingung. Sedengkeun eta teh usina bakakak ujung lauk emas. Tungtung nama supaya sholat khusyuk akhirna besek dibawa wae ka jero mushola golerkeun we hareupeunana nah aman sia khusyuk aya di sholat ieu. Sholli fardhu isya'i. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurujung tak ya ucing. Dik duk langsung hatena. Haram jada aing di luar salama di jero aya ucing. Tapi ucingna jauh kene. Teruskeun we salatna Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Beuki deukeut ucingna. Beuki dik duk hatena. Ihdinas siratal mustaqim. Digesak-gesak eta besek ucing. Aduh beuki teh khusus salat. Cing, kuring rek nanyakeun ka santri di dieu. Lamun urang aya kejadian model gitu, maaf, abdi rek nanya sing jujur, ngajawabna. Rek nyalamatkeun besek, apa nyalamatkeun salat? Jawab. Oh halus jawaban. Jujur. Nyalamatkeun salat atau besek? Besek. Eusina bakakak jeung pepes lauk.
tapi ai santri mah da pinter. Cek santri kumaha carana besek aman salat jalan. Pas baca surat dipraktekkeun bismillahirrahmanirrahim eta uji. Qul huwallahu ahad Allahus somad. Ai ngaleos untuk kan salat aman besek aman. Mantap gitu ke santrinya marah juga ke para pemuda sing araktif, mudah-mudahan sing saroleh amin. Putra putri urang ya sing janten penerusna para alimil ulama amin. Mantak jejehkeun ku urang ti ayeuna ari cita-cita luhur urang mah pan hayang boga anak soleh jeung soleha, tapi perjuangan anak prosesna kadang-kadang sok teu diperhatikeun. Ibu hoyong gaduh putra nu soleh soleha hoyong hoyong bejakeun entong carana ieu kaburu teh waktuna nya yeuh dangukeun lamun hayang boga anak anu soleh jeung soleha tarbiyatul aulad qoblal wiladah jeung tarbiyatul aulad ba'dal wiladah nah eta kudu diperhatikeun. Mana tarbiyatul aulad qoblal wiladah ngadidik anak sanameh anak lahir ke alam dunia ieu ge kudu diperhatikeun. Mana contona keur nyieuna ceuk dengekeun ya keur nyieuna ya sing islami praktekna ulah men gabrug wae. Ieu main gabrug wae atuh. Malahan aya katerangan dina kitab Fathul Ijar pemita lepat malam-malam tertentu itu akan menentukan anaknya akan seperti apa sih. Ayo urang keur nyieun anak malam naon? Atuh nyaho cenah da umah peuting di geureyeuna. Dengekeun. Bejakeun tong ieu bejakeun tong. Ilmu ya. Qala min ahlil ilmi ngadauh nyaeta ahli ilmu dangukeun cenah. Man jama'an jaujatu fi lailatil jum'at yasirul waladu hafizun fi kitabillah cenah. Lamun ibu diuyak ku si bapak ya. Bahasana uyak nya uyaknya. Ngarti teh uyak? Lamun uyak-uyak kanana dina malam Jumat tuluy jadi eta budak teh anu malam Jumat maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu soleh anu apal Quran alus teh malam Jumat. Alus teh malam Jumat. Yes atau no? Yes. Malam Jumat. Yes. Catat. Malam Jumat. Yes. Eta lamun malam Jumat. Geus malam Jumat malam naon? Bedakeun tong malam Sabtu. Bedakeun tong malam Sabtu. Kumaha cenah ge Kang lamun malam Sabtu? Waman jama'an fil lailatis subdi yakunul waladu majnunan ay jahilan. Lamun uyak-uyak kanana dina malam Sabtu tuluy jadi eta budak teh anu malam Sabtu maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu bodoh. Tah malam Sabtu dengekeun. Yes atau no? No malam Sabtu no. No jadi lamun salaki urang ajakan malam Sabtu no. Nanti bodoh anak kita no. Malam Sabtu no. Geus malam Sabtu malam Minggu. Ayeuna malam naon? Nah, dengekeun. Balik ti dieu kade. Malam Minggu ieu soalna. Kumaha jadi Kang lamun malam Minggu? Wa man jama'an fi lailatil ahadi yakunul waladu syarikan limilki ghairihi aw zaliman. Lamun uyak-uyak kanana dina malam Minggu tuluy jadi eta budak teh anu malam Minggu maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu wani culang colong kana banda batur. Yes atawa no? Malam Minggu no. Catat malam Minggu no. Soal lamun malam Minggu ngawaris eta anakna bakalan jadi budak anu wani culang colong kana banda batur. Nu mantap punten Kang lamun di dieu aya copet ya. Aya maling. Tewak ku urang. Rajang kurang, tanyaan kurang. Pasti siapa produksi malam Minggu. Nu malam Minggu masuk wani culang-colong kana banda batur beda. Eta lamun malam Minggu. Terus malam Minggu malam bejakeun malam Senin. Mun resep nya eta kana mah. Bejakeun dong. Oh jadi kadinya ngaji teh ka mana we. Kumaha cenah Kang lamun malam Senin wa man jaman fi lailatil isnin yakunul waladu faqiran aw miskinan aw radiyan li amrillahi wa qada'i. Lamun uyak-uyak kanana dina malam Senin tuluy jadi eta budak teh anu malam Senin maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu ridho kana papasten Allah, ridho kana perintah Allah, ridho kana takdir Allah, sanajan miskin sanajan fakir ridho kana takdir Allah. Alus malam Senin. Yes atau no? Yes malam Senin. Yes.
jadi isu kan malam Senin nggak ada angkuku di mah lah soalnya yes malam Senin mah yes terus malam Senin malam Selasa kumaha lagi kang malam Selasa wa man jaman fi lailati sulasai yakunul waladu baron lil walidain lamun uyak-uyakanana di malam Selasa tuluy jadi eta budak teh malam Selasa maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu berbakti ka indung bapakna alus ke malam Selasa yes atau no yes jadi malam Senin yes malam Selasa yes dua poe berturut-turut yes dua poe dah wes malam Selasa malam Rebo punten untuk malam Rebo ada ikhtilaf ada perbedaan pendapat sawareh ulama nyarioskeun kirang sae tapi lamun rek nuturkeun karakterusan dina ieu kitab Fathul Ijar ternyata malam Rebo teh yes wa man jama'an fi lailatil arbi'i yakunul waladu kasirul aqli aw kasirul ilmi aw kasirul syukri lamun uyek-uyekanana dina malam Rebo kuliah jadi eta budak teh anu malam Rebo maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu cerdas alus malam Rebo yes atau no lamun rek nuturkeun dina ieu kitab Fathul Ijar bahwa malam Rebo ge yes jadi malam Senin malam Selasa malam Rebo yes kuku bima kade kuku bima jeung cari rapat cenah ngan kade ulah tibalik ieu mah cari rapat dihakan ku salakina ai kuku bima kumanehna atuh kuku nu ibu heula sumanehna rapat malam Rebo geus malam Rebo malam Kamis apal teh apal teh catat yes naon naon kitu nya kumaha lagi lamun malam Kamis wa man jaman fi lailatil khamis yakunul waladu mukhlason fi qalbihi lamun uyak-uyakanana dina malam Kamis tuluy jadi eta budak teh anu malam Kamis maka bakalan ngawaris eta budak teh bakalan jadi budak anu ikhlas manahna alus teh malam Kamis yes atau no malam Kamis yes jadi anu yes berapa penting yo nu yes berapa penting 5 Om Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Om Jumat, Masya Allah. Eta bakalan ngawaris ke anaknya seperti gitu. Urang hayang boga anak anu soleh-soleha teh prosesna sing Islami. Ulah main gabrug wae. Malahan lamun rek ngaji kitab Quratul Uyun mah Kang ceu lamun rek kituan teh ieu nya, mun rek kituan. Tilang bara mas salat sunnah heula 2 rakaat. Bapakna salakina dipayun ari istrina dipengker beres salat 2 rakaat ngalieu salakina teh ka tukang cium embun-embunana tiup embun-embunana beres ditiup embun-embunana ngalieu deui ka kiblat tuluy maca surat Yasin 3 balik heulana Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin 3 balik beres Yasin waqiah tambahan 3 balik tenan naon jeung geus waqiah mah tah mun geus beres waqiah aroman tambahan beres aroman kulhu 100 wah leres manten minimal 4 rupa we minimal 4 rupa terusanana dina eta kitab gini kitab Fathul Ijar yang bagi lil arusi sayogya pantes pisan sunnah kanu keur papangantenan nyaeta 4 rupa hiji cenah ge cabak leungeun sok dicabak tara leungeun lepas tangan gitu cabak leungeun anu kaduana nyaeta cium pipina sok dicium tara eta nyium pipi caroge atawa caroge nyium pipi nu jadi istri ganjaranana luar biasa oh bau bako oh dah ibu bau bako ka salaki ibu ge sarwana bau sebelah ieu pamajikan kahayang teh memeh sare teh gosok gigi ieu mah kalkas hadaang sebelah oh terus dicium teh bau cikur oh dah kadang-kadang pas sok salah kaprah punten aing rek mangmenangkeun sorangan ayeuna kadang-kadang sok salah kaprah pan pamajikan urang mah Kang mah ari rek kondangan geulis giling ari hareupeun salaki juga juring buuk cawig-wig dibogot make karet dengan dibelai jepret kana panangan poros aing mah BH make paniti kan dia dah atuh rek ngodok teh nojos aduh
koten cedra curug aing oh urang sok salah kaprah pan teu colok bobogohan Siti ayo keur bobogohan mah yang hitut oge era diempet-empet koten permiosna ning bade kapawon heula nyaho ngadon hitut sia ari ayeuna geus jadi salaki boga anak 2 jeung 3 nah yang hitut di dapur salakina di kamar nah aja jason bapak dagoan muak salaki cing hayang teh meh sare teh singseungit semprot minyak segitu sok disemprot tara ieu mah memeh sare lain make minyak seungit kakah make autan atau puguh diletak teh pahit eta pamajikan uing ceuk tong gandeng make hot cream memeh sare atuh diletak teh lada aing meuni seuhah ngaletak pamajikan oh cium pipina nu katiluna cium nu kaduana cium pipina cenah yeuh ada kikituan teh nu kahijina naon tadi pegang tangannya anu kaduana cium pipina anu katiluna gecek susuna duh era nyebutkeunana ulah protes dah kitu bahasana wa maskus sadriha cabak cenah ge dadana meureunan digecek susuana pasti nahanana gitu nu terakhir we nu kalopatna wa qiraatul basmalati inda idkhala dzakari fil farji minimal maca heula bismillahirrahmanirrahim memeh ngasupkeun bedog kana sarangka ulah main bebaskeun wae ayo urang mah yang boga anak nu solehah tapi praktekna kadang-kadang teu cenah mudah-mudahan babar si soleh-soleha amin eta tarbiyatul aulad qabla wiladah samemeh anak lahir ke alam dunia diantawisna eta nu kaduana samemeh sabada anak lahir ke alam dunia urang boga tugas deuk ngadidik anak mantak jejehkeun putra-putri urang ka pangajian ka majelis taklim jelang baramah ka pasantren ka pondok sok dijejehkeun tara sok titah ngaji tara anak-anak urang teh sok diserenkeun punten tah penyakit eta teh penyakit sok diserenkeun tah jujur oh sarua jeung di Bogor aing mah heudah kuring ge punten ngurus barudak ti mimiti saurang 2 urang nepikeun ka ayeuna aya puluhan urang kadang-kadang kuring teh sok ngahuleung ari sia anak saha aing teu wauh ujug-ujug nambahan budak teh ai kolotna sugan aya bahasa nyerenkeun nitipkeun Allah padahal maaf lamun hayang hasil ilmu anak urang anu jadi kolotna oge ti mimiti nyerenkeun dugikeun ka dididik ku guru urang jadi kolotna oge sing bisa mahabbah cinta ka guruna eta anak ka guru urang budak sebab kamuliaan kabarokahan eta ilmu aya di guruna ceuk punten Kang maaf termasuk santri ya punten santri urang ayeuna status santri lamun anjeun hayang hasil ilmu lamun anjeun hayang barokah eta ilmu sing bisa ngalah karidoan anu jadi guru sing bisa ngalah hate guru naon sababna sebab urang mah murid santri ini ibarat lampu setrumna mah aya di guru urang sanajan paribahasana punten lampuna 100 watt tapi lamun teu dicolokkeun kana setrum burung moal artina sanajan ilmuna loba talaranana loba tapi lamun ridho doa tinu jadi guru moal pati manfaat eta ilmu sanajan sakumaha loba tapi maaf sanajan paribahasana lampuna ala kadar 2 watt tapi lamun dicolokkeun kana setrum burung moal artina sanajan ilmu saeutik tapi aya ridho doa tinu jadi guru insyaallah eta ilmu bakalan manfaat bakalan barokah mantap sing bisa ngalah karidoan guru-guru urang termasuk urang putra-putri urang dididik ku guruna urang jadi kolotna oge ceuk sing bisa mahabbah cinta ka guruna ulah ieu mah kumaha lalaura kadang-kadang mah maaf lalaura kahayang maboga rezeki saeutik lobana inget ka guru urang sok inget tara ka ustaz setempat sok inget tara bo ngan gawena we urang mah inget teh nya ninggang aya nu maot diasongkeun ka us aya nu kasurupan kaus aya nu paeh kaus nu mandian mait paus anu ngagotongna gelo nu ngagotong-gotong usah-usah kene teruskeun ya teh mudah-mudahan sing soleh-soleh putra-putri urang amin ya rabbal
gara-gara hubud dunia, cinta teuing karena urusan dunia, secara pribadi orang bakalan keuntepan ku penyakit-penyakit hati secara global. Lamun umat Islam pada umumnya sudah terjangkit penyakit alwahan hubud dunia dan takut akan kematian, maka umat Islam akan lemah. Ayeuna karasa ku urang budaya-budaya barat malah anu sering ditonton ku urang, anu sering diturutan ku urang lemah gara-gara cinta karena dunia gitu. Lain kemenang beunghar, bukan tidak boleh kaya raya mah. Anda mau jadi orang kaya silahkan, anjeun rek jadi jelema beunghar monggo, da syaratna kudua dina Islam lamun hayang jadi jelema beunghar teh hiji teangan ku cara anu halal, anu kaduana ulah ngarugikeun batur sakitu. Ngan konsep-konsep sehingga seorang filsafat berkata, jadikan dunia di tanganmu, jangan dijadikan dunia di hati. Jadi anu cilaka mah di mana dunia geus euntep dina hati, aya ala kadar dina leungeun eta teu jadi masalah. Teh saeutik ahli-ahli tasawuf oge bala leunghar, ulama-ulama sufi bala leunghar. Bukan berarti dia hubuh dunia, tapi dunia hanya sebatas di genggaman tangan, bukan ada di dalam hati. Ai urang mah pan dunia teh nempel dina hate, bener. Karesep-karesep dunia nempel dina hate urang mah. Mantak kabawa keneh dina keur salat punten. Ibu lamun keur salat khusyuk tara? Khusyuk tara? Jumaah kumaha? Karena dunia keneh wae urang mah ngaitna salat. Ari salat sisi pabeasan, ari beas setengah liter deui. Sholli fardu Allah setengah liter deui. Allahu akbar jeung isukan moal nyatu aing mah ya. Sami Allahu liman hamidah ngajuk we ka warung. Kan kitu we urang mah. Ai ibu punten Kang, hayang jadi beunghar hayang jadi jelema balangsa. Jawab, hayang jadi jelema beunghar atau jelema kismen? Hah? Sederhana. Ada. Ani hade jawab sederhana. Rek beunghar rek miskin eta mangrupakeun syukureun. Kenapa saya berbicara seperti itu? Karena beunghar miskin aya plus minusna. Nu beunghar aya plusna aya minusna, nu miskin aya plusna aya minusna. Bahkan kudu bangga ye kalau jelema kismin jelema balangsa di dieu kudu bangga. Naon banggana? Baheula breto ya zaman Kangjeng Nabi ada seorang laki-laki, dia itu fakir miskin, diutus ku sekelompok orang-orang miskin oge. Titah nanya ka Kangjeng Nabi, datang mayunan Kangjeng Nabi, labaik ya Rasulullah, unjuk sumangga ya Rasulullah. Aya naon mang? Kieu ya Rasul kaula teh rek nanya naon? Cek ieu jalma miskin jelema bangsa teh ya Rasul, kuring teh saeutik lobana ngaraos panas kunaon? Tingali jalma beunghar mah di mana manehna boga harta banda teh bisa sedekah ka fakir miskin. Hum yuhajjuna wala naqdir alaih, jelma beunghar mah bisa berangkat ke tanah suci, kaula jelma miskin mah teu bisa. Jelma beunghar mah bisa sedekah ka fakir miskin, ka anak yatim, ka pondok pasantren, kula mah teu bisa, da boro-boro jeung batur jeung kula oge daang teh koreh-koreh cok. Ari kitu kunaon? Kaula teh kumaha ya Rasul? Ceuk Kangjeng Nabi, mang dakoa. Eta mamang dina kaayaan fakir miskin kudu bangga. Lu penting mamang tawakal, lu penting mamang sobar, sebab ternyata aya 3 kauntungan jelma fakir jelma balangsa anu teu dibikeun ka jelma beunghar. Bejakeun tong aya 3 kauntungan pikeun jalma-jalma anu balangsa anu teu dibikeun eta kauntungan teh ka jelma beunghar. Hiji, anna fil jannati ghurfatam liyaqutatin himroin yang zuru ilaiha ahlul jannah kama yang zuru ahlul dunya ilan nujum. Hiji kauntungan jelma fakir tapi kudu sabar, kudu tawakal. Naon kauntunganna? Sanya-nyana ke di akhirat teh aya surga. Dina jero surga teh aya hiji gedung, ada satu istana yang mewah anu gede, anu heran, di dambalna oge tina yakut warna beurang.
yang suruh ilaiha ahlul jannah pada ningali sakabeh ahli-ahli surga karena eta gedong ku pohara-pohara na eta gedong ku herang-herang na eta gedong ku caang-caang na eta gedong ku gede-gede na eta gedong kama yang suruh ahlu dunya ila nujum seperti ningalina ahlu dunya karena bentang gedong eta teh jeung saha ya Rasul wala yasilu ilaiha illa nabiyun mual dibikeun mual hasil eta gedong teh mual aya neungsian eta gedong teh angin hiji para nabi aw waliun nu kadua para waliullah anu katilu aw syahidun katiluna para syuhada anu terakhir aw mukminun fakirun jelma fakir jelma miskin jelma balangsa anu tetap iman tetap tawakal tetap sabar disajajarkeun jeung para nabi disajajarkeun jeung para wali ke di surga bakalan nganempatan hiji gedong anu pohara anu mewah anu caang herang luar biasa hoyong nempatan eta gedong matak cing miskin heula pan jelma miskin eta mah jeung jelma miskin eta mah nu beunghar teu kabagian eta mah jeung jelma fakir tapi fakirna dipake sobar hiji kauntungan nu kaduana kauntungan jelma miskin tapi miskinna sobar dauhan Kangjeng Nabi yadkhulul fuqara'ul jannata qoblal agniya binisfi yaumin bakalan asup jelma fakir jelma balangsa kana surga leuwih ti heula euceul tinimbang jelma beunghar kalayan waktu jarak binisfi yaumin setengah poe jarakna jadi jelma fakir asup kana surga leuwih ti heula setengah poe kakarak we jelma beunghar anu asup setengah poe cenah ge ya Rasul sumohon setengah poe kan setengah poe na di akhirat beda jeung setengah poe na di alam dunia setengah poe na di akhirat wa huwa miqdaru khamsamiati amin setengah poe na di akhirat sarua jeung 500 tahun na di alam dunia lila teh lila henteu nu beunghar mah can asup nu miskin mah geus asup kenapa karena punten urusan harta banda eta pertanyaanana leuwih lila Nabi Sulaiman alaihissalam pun asup kana surga pangpaneurina tinimbang para nabi anu sajena naon sababna bisababil mali wal mulkil ladzi atahu Allah taala fid dunya sebab Nabi Sulaiman ngabogaan kakayaan jeung karajaan anu pohara urang lamun dititipan harta pertanyaan akhirat jadi dua kan beda jeung ilmu dititipan ilmu pertanyaan akhirat ku sarupa ilmu anjeun dimanfaatkeun kana naon urang pasien umur panjang pertanyaan akhirat ku sarupa umur anjeun diseepkeun kana naon tapi lamun urang dititipan harta banda pertanyaan akhirat jadi dua di mana eta harta anjeun meunangna jeung dikamanakeun eta harta ditasolkeunana bahkan maka jelema beunghar makin loba hartana makin lila pertanyaanana jelema beunghar ditanya nu loba duitna Pak Aceng mana Pak Aceng iya Pak Aceng boga duit 2 miliar misalkan di mana ditanya di mana eta harta 2 miliar dina halalna bakalan dihisab dina haramna bakalan kena siksa urusan dunia geus ditanya modalna di mana hasilna di mana ditanya dikamanakeun eta anu 2 miliar teh dipake meuli mobil sok dipake ka mana eta mobil teh unggal poe ditanya eta mobil teh sok dipake ka mana riweuh teu lila teu pakai meuli mobil aya keneh cenah ge sesana aya keneh dina sesi meuli mobil teh dipake naon pake nyieun imah sok dipake naon eta imah sapopoe ditanya unggal poe teh aya keneh cenah ge sesana aya keneh dipake naon pake meuli motor dipake naon motor teh unggal poena aya keneh cenah ge sesana aya keneh dipake naon dipake meuli HP pake meuli kuotana sok pake naon pake nga YouTube pake Facebookan ditanya aya keneh cenah ge sesana aya keneh terus secar beak mah ditanya aya keneh sesana dipake naon beda aja jelema miskin geus jelema balangsak moal lila kan simpel komun balangsak pisan mah ditanya maneh poe Senin menang duit ceban di mana dah ladang ngoret tetangga 2 jam dikamanakeun eta duit anu ceban teh dah dipake meuli beas jeung laukna aya keneh sesana bea malaikat bingung aya nanya naon deui da geus bea mantap pantes kauntungan jelma fakir
tinimbang jelma beunghar asup ka surga bisa leuwih ti heula tinimbang jelma anu beunghar. Untung teh jelma fakir, untung teh jelma miskin, untung. Asal kumaha urang konsep diri we da ieu beunghar mah samandarna henteu berpaku henteu berpatokan kana urusan duit bener. Nu mahi nu ngarasa cukup bahkan nu ngarasa leuwih eta nu beunghar mah. Sanajan paribasana katenjona imahna gadong mobil apa layah tadi korupsi keneh wae mah berarti kismin bener. Aduh berarti can mahi mendingan orang we anu model lagi tapi liurnya sih liur tuh mudah-mudahan dising lagi liurna nyaho udah ulang-ulang tegap duit nu katiluna nu terakhir kauntungan jelma fakir anu balangsak tapi sabar dauhan Kangjeng Nabi nyaeta di mana jelma beunghar maca tasbih tahlil tahmid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jelma miskin ge sarua maca tasbih tahlil tahmid subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sarua husuna sarua bacaanana sarua jumlahna tapi hasilna pahalana leuwih gede keneh jelma anu fakir leuwih keneh gede jelma anu balangsa lam yablug sawabul gina qabla min sawabil fakir nyaeta ganjaranana moal ka udag leuwih keneh gede ganjaran jelma balangsa tinimbang jelma beunghar termasuk ibadah-ibadah anu sajena ibadah-ibadah anu sajena jelma fakir salat 2 rakaat jelma beunghar salat 2 rakaat sarua khusyukna sarua lilana ganjaranana leuwih gede jelma miskin. Mantap punten kanu miskin ye anu beunghar komo anu beunghar mah aduh beres magrib teh rek naon atuh ka imah balik mendingan cicing antosan isa dari imah ge sagala nembrak bener. Anu beunghar mah rek naon atuh balik ka imah ge sagala geus aya duit geus meuje geus mahi geus cukup mendingan wiridan subhanallah alhamdulillah tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah kahayang teh kitu jelema beunghar teh atuh kitu teh beres magrib teh jelema miskin komo rek naon balik tadi mah ge una naon atuh ngan cicing di masjid wiridan eta kauntungan jelema fakir kauntungan jelema beunghar di mana migawe amalia ibadah ganjaranana leuwih gede jelema fakir tinimbang jelma beunghar. Intina lain teu meunang beunghar cik abdi teh ya. Lain tidak boleh kaya raya tapi konsep dina kahirupan urang ulah kada demes teuing kana urusan dunia. Waktuna ibadah urang ibadah, waktuna salat urang salat, waktuna ngaji urang ngaji. Sok ngaraos tara tah ku ayana Kang punten ku ayana ayeuna urang haulan tuluy urang nginget-nginget kana bakalan datang na maot di mana urang geus datang nyaeta nginget-nginget kana bakalan datang na maot teh yeuh tingkatkeun ku urang kaimanan jika takwaan urang ka Allah. Cara ningkatkeun kaimanan ka takwaan bejakeun tong dina kitab ta'lim dibejakeun wa innama syariful ilmi likaunihi wasilatan ila taqwa. Sesungguhnya daripada kemuliaan ilmu agama, daek ngaji, daek tolab ilmu, daek masantren itu adalah jembatan pikeun nuju kana katakwaan. Jadi lamun urang hayang ningkatkeun keimanan katakwaan singgara tol kana ngaos. Singgara tol kana ngaji. Ibu-ibu di dieu teh naon punten? Amis, bapak-bapak di naon? Sok pinuh ka sieu tara. Duh, padua lah. Sok pinuh tara dan memang beda sih maaf ibu-ibu jeung bapak-bapak beda di Bogor ge sarua soalnya da kuring oge ngurus pengajian bapak-bapak boga pengajian ibu-ibu ge aya eta bisa dibedakeun aya pengajian bapak-bapak mah ceu top resep pengajian bapak-bapak mah khusyuk rehe kurduaan baru hiji ngelain hiji nundutan beda jeung ibu-ibu ari ibu-ibu mah rame ibu-ibu rame ngawangkong mau rame ngawangkong ayo begitu aja tapi dasar warna jadi Bogor kayaknya ayo palebah ibu-ibu ayo punten di dia ayo pangawasan ibu-ibu di hijab tuh di halangan tuh di halangan tuh enggak tenang awan sebenarnya mah kan hari abdi mah di Bogor di majelis abdi di hijab jadi di halangan pengawasan ibu-ibu mah di hijab di halangan pakai hodreng. Jadi abdi teu tiasa ningali jamaah ge teu tiasa ningali abdi.
emang alusna gitu, tapi di hiji sisi ada sisi negatif. Naon urang teh bingung kontrol jamaah Kang. Beda lamun nembrak kieu, lamun ibu-ibu ngawangkong urang babari ngagenggeureuhkeunana bener. Tapi lamun dihalangan ku hodreng bingung ngagenggeureuhkeunana saha nu ngawangkong eta. Sedengkeun kadenge pan eta teh di satu kongen hodreng teh. Kuring pernah keur ngawurukan ngaji ibu-ibu didengekeun ku euy kali-kali mah. Dah kareung cenah dina satu kongen hodreng teh kacas kucus punten Pak punten kadang-kadang mah sok ngomongkeun salakina teh. Nah, menyengir mah rumasa eta. Oh, kuring pernah ngadenge gitu. Kacas kucus aja. Aya naon, Ce? Pusing. Cenah ge pusing. Pusing ku saha, Ce? Ku salaki aja pusing. Emangna ku naon salaki euy, Ce? Ngan nguseup. Bae nguseup. Aya nu sok nguseup aya? Aya nu sok nguseup aya? Dengekeun kana sok nguseup, dengekeun. Lu nguseup mah moal aya kamajuan, moalekeun maju nu nguseup mah. Atuh nu maju mah tika cebur sia teh. Moalekeun maju. Ngan punten abdi mah ngelingan, ngemutan ka bapak-bapak nu sok nguseup ngemutan. Lagi masa pandemi corona seperti ini, ulah nguseup piran percuma capek-capek moal bebeunangan, laukna oge make masker. Oh, saya mah taat corona mah. Tadi oge wing dibere masker di jero arareungap aing. Makanya upami tolak ilmu ngaji teh niatan anu alus pandina talim dibejakeun niatna aya opat. Hiji niat ngaji teh milarian ridho Allah, nu kadua niat ngaji teh hayang ngaleungitkeun kabodohan, tilu niat ngaji teh netepkeun diri kana Islam, nu kaopat niat ngaji teh syiar agama sing alus. Niat dina tolab ilmu ulah ieu mah ibu-ibu daek ngaji ka majelis taklim sapeda boga gelang anyar. Mari digambrang-gambrang assalamualaikum macan mararamang sadaya mah digol hayang ngepret aing mah aing begitu aya oh cuk mun ieu mah ngaji anggul gelang ninggang teu gablek gelang laongan gelang batur eta sisiti gelangna gede anyar deui balik ka imah lain setor ilmu pan kalakas setor masalah gablok bantok melotot ka salakina aya naon mah pararusing kunaon dalah ku cucu mixia eta ka salaki tuh si Siti mah carogena ya salakina teh bager perhatian dihargaan boga awak teh si Siti mah ku salakina dihargaan kumaha make gelang make anting kongkorong lagi bodoh kongkorong ge badang kongkorong lagi gede kongkorong teh lagi ucing hirup oh gede-gede namanya kongkorong teh lagi ucing hirup singka ade ulah lepas di tolab ulah jauh ti para alimil naon sababna sebab al ilmu nurun ari ilmu teh cahaya ari cahaya keur ngabedakeun mana nu beureum mana nu koneng mana nu bodas mana nu hideung mana nu salah mana nu bener cahaya ibu ti ditu mapah ka dieu henteu ti tajong salamat soalna aya naon aya lampu coba lamun poe bahan ti tajong teu bahan ti tajong ibu tiasa ningali abdi ieu warna naon ce noneng ieu warna naon anu mantak ngajadikeun ibu tiasa ningali cahaya mantak ulah lepas tina ngaji al ilmu nurun ari ilmu teh cahaya supaya bisa ngabedakeun mana anu salah mana anu bener dalam mun poek mah cilaka ce bener mun poek cilaka teu cilaka model baheula ce aya dongeng ya dongeng caritakeun dong gara-gara poek mah bener Kang cilaka caritana aki-aki balik tahlilan menang berkat resep eta mah menang berkat ya aki-aki balik tahlilan menang berkatna dibawa ke imah diasongkeun ka si nini aya naon aki ieu aki menang berkat urang purak yu duaan romantis eta aki-aki jeung nini ari aki-aki di dieu kitu teu oh ieu mah romantis cok urang purak yu duaan hayu aki eta dipurak we duaan dibuka besekna ari barang terek dicomot ku si aki pes teh pareum lampu poe bo mangkani lampu emergensi teu boga lilin teu aya senter ge teu gaduh tungtung nama kumaha aki kumaha urang teh ieu teh cenah ge daang bari popoekan tingna naon urang daang bari popoekan we nini da ari daang mah tara nyasab kana ceuli daang mah bari poek oge nepi wae kana baham
atuh bari popoe kandaang si Aki jeung si Nini bener aiku poek mah celaka ari sugan teh daging nu dicomot padahal mah laja boa Aki ngadaang laja manusia laja tolol oh karunya Aki euy beres sedahar duaan si Nini hahaokan Aki Nini hayang nginum dahaga di mana China pan asa aya dihareup tadi teh rampaan kumane di mana Aki dihareup rampaan dirampaan aku sini nih oh iya geuninganan aya oh nenen ieu mah aja oh susu nginum loba teuing tungtungna hayang pipis hayang kieu Aki ini hayang pipis anter atuh pan poek ya kolot balaga hayang dianter leumpang we sorangan mapai tembok bu tah sini nih mapai tembok nepi oge alhamdulillah ke kamar mandi pipis we sini nih teh di kamar mandi tah Kang punten dengekeun pipis nini jeung pipis parawan beda Pak beda dari suaranya kita bisa membedakan lamun parawan mah kieu teh kencong sumur eta parawan lamun ibu-ibu beda deui angkeber tah mun ini mah blubuk ngagolak oh meureun eta mah meureun pipis we sini teh beres pipis hayang obeh caina teh aya saat gogorowokan Aki nini teh hayang obeh geuningan caina teh aya saat aya dinabak rampaan kumane dirampaan ku sini dinabak teh ternyata teu aya cai teh teu aya saat pisan bari jeung sisiu kana oge teu aya Aki geuninganan teu aya dinabak teh aya cai acan bahkan sisiu ge eueuh ka sisiu ka mana gayung ka mana gayung lagi eueuh leungit si horeng gayungna teh keur dipake ku incuna di sisi imahna keur ganti oli motor belegug deh incuna belegug bener boga incu itu mah ngadenge sini nih niangan gayung incuna langsung nganterkeun ini miliaran gayung nih doy dia kadiokon dianterkeun we ku sini nih ku si incuna teh ka sini nih dina gayung teh oli campur bensin teu bebeja di belegugna incuna teh heudah hawaku poek di sini nih alhamdulillah aya sagayungeun mah euy cai jeung obeh teh ari seblokeun teh obeh oli campur bensin kabayang teh meureunan leueur adel jeung panas gugurubugan sini nih teu pararubuh jiwa aduh ripuh siti gogorowokan ka si Aki ieu teh cai naon leueur panas atuh tulungan atuh teh nyaho ceuk si Aki teh aduh Aki tulungan hayang nyaho corongan atuh da nyaah meureunnan si Aki kanu jadi sini nih dap kitu-kitu ge pamajikanana tungtung nama ikhtiar ge si Aki teh ka tengah imah maksud rek nyenteran hayang nyaho eta teh cai naon kana lamari rampa-rampa neangan sender teu kapanggih ai rampa-rampa manggih korek gas nini aya ieu jeung nyorongan mah cangegang eta sini nih cangegang oli campur bensin kabayang teh sini nih cangegang dicetrekeun korekna ngajebur eta sini nih tetangga rame Kang woi kompor gas euy pal mah sini nih ngabeledug cilaka gara-gara naon coba ge gara-gara naon midina gara-gara poek begitupun kehidupan kita kalau kita jauh tidak didikan ilmu agama yuk tara daek ngaji jauh ti para alimil ulama lir ibarat urang teh cicing lempang di tempat poek bahan cilaka makanya terakhir tisim pribados dina raraga ayeuna haulan urang candak hikmahna manfaatna nyaeta selain daripada ngadoakeun almarhum almarhumah urang oge kudu sadar yen urang teh bakalan ngantunkeun alam dunia bakalan maot tah kusabab urang sadar urang bakalan maot yuk urang tingkatkeun kualitas ibadah urang ulah kada demesting kana urusan dunia termasuk tingkatkeun katakwaan urang cara ningkatkeun katakwaan nyaeta singgaretol kanangan ulah leupas ditolab
sakitu anu kapihatur kirang langkungna nyuhunkeun dihapunten tos hampir 2 jam kuring cumarios dina ieu panggung doana ti sadayana mugi abdi uih ka Bogor sing berkah salamet amin ulah wakaruih ulah wakaruih nu balik teh heula doakeun pangih pocong ngaduah heula ge ku kasepuhan ngaduah heula be barokah urang ngaji teh ieu mah kabiasaan ban langsung balik wae permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan nyuhun ke dihapunten bade ngahapunten didoakeun anu hadir sing paranjang yuswana sing sarehat badana arageng milik rezekina sing hasil sagala rupa pamaksudanana amin utamina ieu sahibul bait mudah-mudahan pengorbananana urang doakeun sing diwales kalian pembalasan anu berlipat-lipat ganda ganjaranana mugia sing didugikeun ka ahli-ahli kubur keluarga besar Bapak Aceh di dia amin ya Allah ya rabbal alamin permios sanes teu sono pamitan sanes bosenan kembang paku kembang kopi kembang mayang na ayakan lamun aku cinta ka Gusti sing rajin maca Quran insya kembang paku kembang kopi kembang mayang na ayakan lamun aku cinta ka Kangjeng Nabi sing rajin maca sholawat tah kembang paku kembang kopi di kembang mayang na ayakan lamun Bapak Aceh cinta ka jeung abdi itu kue buru-buru gerak kardusan hadanallahu wa iyyakum ajmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.